Jangan bidadari cek jana eta ngageroan. Di lamun santri ke dahar teh bidadari teh ngageroan di langit gitu. Ya Allah ya Rabbi. Teu percaya, dilebakan teu percaya sosok sambarangan bae. Ih, cek jana atuh kula meneuleu. Kula meneuleu lamun santri ke dahar teh bidadari cek jana kikieuan. Kieu ye, masyaallah kamu lamun keur dahar wadah kana seserian tapi lamun haji pendi dahar pendi goblok asal lain santri gitu tuh. Ya Allah ya Rabb, akhirnya kulantaran maksa ayangnya coba lamun bener ieu bidadari kusia kadeule coba buktikan nyana sarua tadi hadiah terus lila ka Kangjeng Nabi ke para sahabat ke para aulia Allah. Maksudna ijang nyana mah gampang, ijang nu hayang ye dipilih ku nyana sababaraha kiai nu hadir dipilih kiai di antarana anak guru manehanana. Besi percaya ka dieu jeung di dieu nyekelan gak pula awewe eta mah kan kelan aja usung ulah najis. Kacekel ngeteng. Tah, ya kelar dari itu aja kelar. Nyana terus takor ke Gusti Allah dengan bahasanya na. Kalau dibacakan ku kula doana direkam. Aya babacana na aya. Masya Allah begitu dibacakan bentar dele kaluhur begitu bentar ningali kaluhur bener lain lalagaan teh mah katingali we biasa bidadari di luhur teh katingali keur ngawean santri kikieuan tapi kalau dahar doang kalau teu dahar teu anu mantap lamun santri beuki dahar etang geus ngaji macan pugu bisa tapi bidadari kageroan ya itu terserah teman ini dahar belo jadi teu belo masa nah iyalah ininya langsung anak guru nate ya dibukakan hijab sarua jeung manehanana langsung kitu naon peureum deui sageus peureum geus teu daek magah geus teu daek magahan ngaji sarua jeung nyana edan sarua jeung nyana edan geus teu bisa ditanya nyana mamun di kerumunan orang banyak lompat komo jeung pamarentah mah geus teu hayangan sama sakali teu hayang jadi lagi sekali teu hayang aja mana geus teu hayang ulina ge jeung budak leutik bae jadi leuwih edan tibatan